Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana, haturannya wilujeng tepang deui sareng Mang di ieu channel dina raraga bade midangkeun dongeng Sunda. Midangkeun kasenian kebudayaan orang Sunda anu mana ieu dongeng Sunda dipikaresep dipikesinta ku urang salaku orang Sunda. Mudah-mudahan ku ayana Mang medar dongeng ieu tiasa nambihan kacintaan sareng karesepan pamirsa sadayana kana dongeng Sunda. Mudah-mudahan oge dongeng ieu sing tiasa janten pangbeberah pamirsa sadayana, panghibur kalbu pamirsa sadayana, tiasa ngarencangan tina sigarupi aktivitas pamirsa sadayana, tiasa janten hiburan intina mah kanggo urang sararea salakuan mega suka mega cinta kana dongeng Sunda. Dongeng anu nuju dipedar dinten ieu anu bade dipedar gitu maksudna pamirsa nyata judulna Jawara ti Pakuburan. Kumaha lajengan Jawara ti Pakuburan nu kamari di kantun ayeuna urang pedal lajenganna. Sok atuh sapadotong nyangkol kana waktos pamirsa sadana geula soson-soson geula mararanco dina HP-na sewang-sewangan. Prung Masih kene dina acara munggaran para wargi carios nyambung Jawara ti Kuburan atu para mitra nembe atu rengse bagian ke-8 urang teraskeun bagian ka-8 atu Mang Jang haturkeun nuhun ayeuna para mitra oge saur kileuksa bilih kasabit nami kasebat tempat kagambarkeun lakuning perlampahan hapunten sanes dihajar. Carios nyambung judulna Jawara ti Kuburan karangan kileuksa anu mana tokoh-tokohna mitra paras uninga aya namina para mitra bandara aya Nini Kalingking oge para wargi oge aya cenah sisaron sareng para jawara sanesna tokoh-tokoh sareng anu sanesna seueur para mitra engke dina ieu dongeng mangga hanca wae sabagian atanapi sa episode ayeuna nincak bagian ka-8 kade ulah lali ditoel subscribe-na sareng locengna ditoel oge like-na para mitra salajengna diserat komenna atuh bade komen naon bae ge mangga nyerat we para wargi sadaya salajengna oge nu bade ngabagikeun Mang Jaya sareng admin sareng kru Mang Jaya official ngaturkeun nuhun nyangakeun carios nyambung judulna Jawara ti Kuburan karangan kileuksa dina bagian ka-8. Para mitra anu mulia wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng anu judulna nyaeta Jawara ti Kuburan. Ieu dongeng karya kileuksa dongeng parantos nuji kanalika banara teh tepang sareng Mama Sutaranya mangga urang teraskeun. Ieu dongeng atuh Mang Jaya ngahaturkeun ka sugri kaum dangu. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina jinanjar kawujengan. Langsung saur bae carek dina Mang dongengkeun ieu dongeng cirang nyugubakeun hapunten. Mangga urang teraskeun hanca dongeng carios nyambung judulna nyaeta Jawara ti Kuburan. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun mangga nyangakeun. Para wargi sadaya atuh kasubri kaum dangu anu ngintun serat hatur sewu nuhun laksa ketika bingahan. Para wargi anu parantos maparin saran hatur nuhun. Lumayan lah siaran dongeng ngomong kanggo pangbeberah manah gitu. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangkeun. Memang pikeun banara para wargi sadaya harita teh meuning ngaleper. Sabada Mama Sutara teh nanya tuluy dijawab ku banara teh bari ngaleper. Gagan hapunten musim abdi kumaha antun parantos nyarikan kursi kalayan teu nulut heula widi ti juragan jawabanara bari ngareret ka Sutara sakedeung geus kitu tungku deui
Ujang diuk-diuk bae kudu minta izin. Apaan porsi mah diukan. Tenanaon. Yo, da kuring mah moal naon-naon. Nah, hari ngaran Ujang teh. Cek Mama Sutara bari teu boleh niteup ka Banara. Tiga nu hayang sidik pisan. Atur nuhun juragan, abdi teh nu katelah mah Banara. Mangga atuh nepangkeun jisim abdi nyangakeun sama hormat ka juragan. Cek Banara barigap kana buntelan terus dituna di kolong kursi. Ari Banara para mitra sadaya manehna terus deku hareupeun Sutara bari munjungan. Nempo kalakuan Banara kitu Sutara mesem bari ungut-ungutan. Gapleun Banara ditampa bari ngajawab. Hahaha, syukur Ujang, syukur. Katarima pisan pangabakti Ujang teh. Jadi ngaran Ujang teh Banara nya. Halus. Hiji ngaran nu hade pisan, mudah-mudahan mawa manfaat ka diri Ujang sorangan. Sok diuk di Ujang, sok diuk deui. Ujuk mangga juragan. Banara nurut gek diuk dina kursi. Tapi tetep teu wani neuteup ka Sutara padahal ari hatena mah panasaran. Hayang sidik pisan kan ngaran Mama Sutara. Hari Mama Sutara ayeuna mah geus jauh pisan bedana jeung puluhan tahun ka tukang. Ayeuna mah hiji jalma anu pada ngahargaan lantaran sajabati gagah jeung loba pangabisa teh. Mama Sutara hiji jalma nu bageur pisan. Pematak teu mata kaget lamun pada mika serap. Da pungguh Sutara teh keur ngorana mah memang para mitra sadaya kasohor gagah. Lantaran diwarahku ke kantong jawara anu katelah 3 lapati ngan kaluhuran budina diwarah ku Supala jeung ku Pitulak. Hari ayeuna pangawakan Sutara geus rada kolot. Tapi tetep keneh awakna wawa gerakan gesit tora kalem nganung komara ari ku muridna mah disebut Mama bae. Yang Banara cek Sutara namimitian di nyarita sumun abdi Banara. Cek Banara bari cengkat. Kuring teh ngarasa kaget ku kadatangan Jang Banara ka dieu. Dina kaayaan sakieu peutingna. Tah ku kituna kuring terek nanya ka Ujang Banara. Oh matuh dijawab kalayan jujur tur ponok. Tapi sing tegas teu kudu sieun-sieun da moal dikukumaha. Komo Dajang Banara mah boga wanda sakitu gagahna piraku rek perangkat purungkut jiga bikang. Era Ujang matak sing teteg nyarita jeung kuring mah. Kahar didawan teu Jang Banara cek Sutara bari neuteu. Kantenan teu hartos pisan. Mangga bade tumaros mah. Tangtos ku abdi waler kalayan jujur. Jawab Banara beuki wani bae sabab dihatean ku pribumi. Tapi tetep sopan, syukur. Kieu nya. Kajabana tingaran Ujang teh. Di mana lembur matuh Banjar Karang pamidangan sareng saha tuang rama jeung naon maksud pangadatang ka ieu tempat teh. Tah sakitu heula we ti Mama mah berapok jawab. Sutara bari ku siwal ngaluarkeun wadah bako. Bari ngadaguan jawaban ti Banara, Sutara ngalinting bako dina daun kawung. Teu lila pok Banara ngajawab kalayan tenang ayeuna mah. Juragan, hatur nuhun kana kasayan manah juragan. Nanging sada acan jisim abdi ngawaler patarosan juragan. Jisim abdi nenda dihapunten heula tina samudayaning kalalepatan. Anu tangtosna oge ku dongkapna abdi ka dieu teh matak ngaganggu ka salira. Tentu. Teu ngaganggu. Dihampura pisan ku kuring oge. Sok teruskeun nyaritana. Cek Sutara manehna mah tenang bae. Mangga juragan. Abdi mah kawit teh ti lembur Ciloar. Sareng upami dipercanten mah abdi teh putrana Mbah Imu. Atuh salajengna abdi teh ngahaja pisan nepangan ka salira juragan. Ari pamaksadana mah teu aya sanes bade ngiring kumawula we ka juragan. Manawi bahan katampi. Sanggeum paripaos tiang bade nyebakeun jiwa sinar raga ka salira juragan.
cek Banara tatagnaker Sutara meni ungut-ungutan bari mesem. Oh, halus pisan Ujang. Tapi pertanyaan kuring can bea Ujang Banara kudu dijawab deui. Awak Ujang teh sakitu jangkung tur badagna gagah tur tandang bangun weweg. Tapi naon sababna tega nyibakeun nyawa jeung nyebakeun raga ka kuring? Naon dasarna eta teh? Cik caritakeun kabeh ngarah ka harti, cek Sutara bari ngenyot di uludna terus asupna ditiupkeun deui. Mangga ieu nu janten marga lantaran mah Jawa Banara bari barabat nyaritakeun lalakon hirupna. Ini miti aya kajadian itu mibak kabah inung tung nepi ka harita. Jadi kitunya. Jadi kitu nu jadi marga lantarana teh. Itu juragan anu janten margi lantarana teh. Cek Banara mungkas caritana atuh cakakak Sutara seuri deui meuni kakak. Cek saliwat mah jiga nu dilubunga ka Banara anu meunang tunggal. Padahal mah Sutara seuri soteh tina wahing ku panuju kana kajujuran Banara. Sabab ari seuri teh tina wahing ku panuju para mitra sabab perkara lalakon Banara jeung Mbah Imung kunyirat manah ge geus dicaritakeun. Nya soteh nanya deui ka Banara hayang nguji heula eusi-eusi hatena jeung hayang nguji kajujuranana. Tapi hasilna tetela. Tetela Banara jujur. Sabab sakabeh lalakon dicaritakeun kalayan polos kaasup lalakon Banara basa mimiti pertepung jeung nilas maya. Matak Sutara meninya kakak seuri lantaran Sutara mah resepeun ka jalma anu jujur jeung wani belak-belakan. Para mitra sadaya teu jalmi pangsae-saena nyata jalmi anu jujur. Kumargi ai jalmi anu jujur mah bahan pipintereun. Nu jujur mah bahan pipintereun atuh para mitra. Bahan pialuseun jalmi jujur mah memenang sareng anu bakal ngadidikna. Ih hebat atuh jalmi jujur mun mawi nu pang penting-pentingna urang teh jujur. Lah jujur naon cenah Mang Jaya ripuh zaman aya nu jujur. Saur saha adik-adik? Saur saha? Nu jujur mah tetep lempeng nu jujur mah kitu. Matak jalmi kena jujur. Syukur Banara syukur. Sakabeh caritaan Ujang kaharti pisan. Tapi ari tanyakeun mah aya keneh nyaeta nu aya patula patalina jeung Jang Banara. Lamun kitu carana Ujang teh keur nyiar pangabisa geusan ngahontal cita-cita hayang males pati kan duit maehan Mbah Imung kitu meureun maksud Ujang teh nya. Leres teu pinodang jawaban rasa jujurna syukur. Tapi aya keneh pertanyaan. Ari nu jadi tujuan pokok naha hayang bisa silat atawa hayang mulangkeun ka nyeri kan duit maehan Mbah Imung. Tarananya deui Banara rada ngahulang. Sabab sok sieun salah kecap sedengkeun buanana ge dianggap tujuan pokok. Banara teu kajongjonan pok ngajawab kalayan tegas. Tujuan pokok mah nu bade dihontal ku abdi nya teh hoyong males pati. Kan parantos mateni pun bapa. Sok sanaos teu tiasa silat ge sawios. Bagus. Memang kudu kitu. Eta teh jawaban teh geuna pisan saluyu jeung kahayang kuring. Tah kulantaran kitu geus teu kudu loba catur deui Jang Banara. Jang Banara meunang cicing di dieu. Malah mah bisa diajar silat. Tah sakitu we nya badami jeung kuring mah teu kudu bulat beuli. Cek Sutara bari marah mah atuh puguh Banara meuni bungaheun pok ngajawab bari manggut. Atur nuhun juragan. Nya kitu we atuh nya geus ayeuna mah. Cek Sutara bari ngenyot deui ulunna. Biar kitu kunyung aya nu datang horeng nyirat mana nyamperkeun kang duaan bari nangeui baki nu dieusi kopi panas. Sanggeus tepi terus ditunaan dina meja pok nyirat manah nyarita. Mangga dileueut Kang atur lumayan tami tiis.
cek nyirat mana bari ngareret ka Banara pok Banara ngajawab ketur nuhun neng katampi pisan ku abdi jawab Banara bari ngeluh tungkul teu wani neuteup ka nyirat mana sabab di hareupan ku Mama Sutara geus kitu mah terus bae ngobrol marah nyirat mana oge milu ngariung sabab perlu ngabadamikeun perkara Banara anu putusanana Banara resmi ditarima jadi murid Sutara. Atuh nyirat manah kacida bunga hinana komo Banara mah sanggeus lila ngobrol Banara dititah bebersih heula terus ditempatkeun di hiji kamar nu kosong keur sapeutingin harita mah da isukan kudu ngahiji jeung anu loba nyaeta sare di pondok ngahiji jeung baturna ngarah loba jeung bisa silih tukeran pangalaman Banara nurut pisan kunyirat manah di kabulaan sakumaha mistina kasema segala keperluan disayagikeun sanggeus peuting sarerea sarare di kamarna sewang-sewangan. Para mitra anu mulia beak poe datang minggu tutup minggu datang bulan malah geus teu karasa Banara geus 3 bulan cicing di tempat Sutara poe terus-terusan diwarah ku Sutara dibantu kunyirat manah da hampir tara papisah kajaba lamun keur sare jeung mani ari dina kegiatan latihan sok babarengan bae beuki lila beuki layet bae siga gula jeung peueut atuh batur-batur Banara loba mesti ari sabab saknya nama nyirat manah teh loba nu naksir tapi teu aya nu wani blak-blak sabab nyirat manah kasebutna wawakil Sutara mahal pisan para mitra nyirat manah teh dahaya ngobrol ge meuni hese kajaba lamun ditanya ku nyirat manah sajaba ti kitu pangabisana nyirat manah dina bidang silat didinya mah pangluhurna da puguh nyirat manah teh anak pulung Mama Sutara kalayan sakabeh murid Sutara geus pada nyaho nyirat manah teh dibere gelar malati bodas ku Mama Sutara harta sararea taraing wani nyebut ngaran Ratmana muka telah teh malati bodas bae nan Banara nu nisah manehna bebas nyebut ngaran Ratmana tapi lamun kanyahoan ku baturna sok pada mentah. Dina hiji poe kabeneran harita teh keur pere sakabeh murid Sutara teu aya nu latihan arulin wae bari ngobrol malah Banara ge milu ngariung pok salah seorang murid Sutara nyarita katelahna si Insang da kitu katelahna lantaran awakna pangleutikna tapi gesit jeung pinter loba akalna teu beda ti Pucang nu matak dilani si Insang dan ngaran asli nama nyata Sulandara. Dia Idas, pedul kemana si Banara nih oi cek si Insang ngomong kitu nate bari wakil pok kira dia ngajawab nah dewek mun teu ngasuh direk naon atuh sia nanya ke si Banara Cang cek si Idas bari ngareret sameme si Insang ngajawab teh selengkeun Banara ngajawab da manehna mah diupang tukang kuring mah di dieu Kang Cang cek Banara bari ngacung aturet sararea ngareret ka tukang malah si Insang nangtung segala rupa pok Insang nyerita nah tukang-tukang teuing diuk teh euy pindah ka hareup atuh Banara urang ngobrol jeung kuring mantap jawab Banara bari jung nangtung terus diukna pindah ka gigireun si Insang pok si Insang nyerita deui ieu Banara kuring teh penasaran hayang nyahoy kana lalakon maneh euy takulantaran kitu da ayeuna mah geus salse jeung tibatan ngobrol teu kengguh mending urang silih tukeran pengalaman we nah kuring rek menitian nanya ye ari ngaran maneh sahan sabenerna ieu teh nya asli Banara teh lalanian cik jawab bisa kitu we heula ye cek si Insang bari neuteup ka Banara samemeh Banara ngajawab pok radia milu nimrung siga nu panasaran da manehna nu pangheulana tepung teh oh ari jeung babaturan mah kudu silih kanyahokeun utamana mah nu anyar sugan we gunana aya pikeun sararea mana Kang Cang kitu deui ka Kang Radia katut kasadayana geura kieu nya ai wasta abdi asli mah Banara wasta warisan ti pun bapa ngan memang aya lalakonna cenah nanging kupung biang sok disumput-sumput basana teh teu kudu nyaho maneh mah keun bade jaga ge nyaho sorangan mata ka mah tara ngaripuh maneh nguruskeun perkara ngaran pokona mah saulah pahili jeung batur we sakitu tah Kang cek Banara nyarita tatagna keur ngasola
para mitra anu mulia. Tapi sok sanajan tata goge para wargi Banara teh ngomongna teh tetep sopan da sajabati ngarumasakeun murid anyar teh umurna memang panghandapna. Oh gitu. Lamun kitu carana mah tutang tuh dina hiji waktu bakal ngalalakonnya. Sabab aya dirahasiakeun ku ilmu maneh. Tapi ari maneh urang mana we? Ning saha ilmu bapa maneh? Aya keneh tahu henteu? Cek si Encang buki daria nyaritana. Nu sejen maralong ka Banara hayang ngadengekeun jawabanana. Pok Banara ngajawab deui. Ari perkara ngalalakon mah salaresna mah ayeuna ge nuju ngalalakon dari pun bapa mangka telah bahimu pumbiang masaro ari kawit di kampung Ciloar. Reg Banara teh eureun heula lantaran dipegat ku si Radia anu nanya bangun teh sabar. Keke. Jadi nyantai di lembur Ciloar. Sumuhun di Ciloar nah kumaha kitu Kang? Jawab Banara semu kaget. Teu kumaha. Pada eta kungsi ngadenge beja cenah mah. Maneh teh ti lembur datar ari sugan teh bener. Jadi nu sabenerna mah di Ciloar nya. Cek si Radia sigan hayang yakin. Kitu mah urang lajengkeun deui nya. Rupipun bapa sareng pumbiang kawit nama raya kene nanging Banara eureun nyaritana diselang ku Encang. Kuring mah nanya kudu bareto lain. Tapi anu ayeuna anu kudu dicaritakeun teh ti baheulana. Maka jeung nyebutkeun kawit-kawit raya kene. Nya tang tu ari mimiti mah raya, ari ayeuna kumaha tuh? Raya kene tawan teu? Cek si Encang bari teu. Sumun aya sapalih nya teh kantun pumbiang unggul. Jawab Banara bangun kagok. Sabab unga nyarita aya we nu ngahalangan teh. Ari bapa manehna di kamanakeun atuh? Cek si Encang bari nyerenge. Sejen sariri meni rame si Banara fok ngajawab. Teu bapa mah parantos maot. Kunaon sababna pangna maot teh? Cek si Encang jiga nu panasaran. Nyabut nyawana. Jawab Banara kalem malah teu milu seuri manehna mah jiga ngobrol teh dari bae. Nyabut saha nu nyabut nyawa bapa maneh teh euy? Teu indah kuring teh nyaho. Itu puguh maneh mah tuh. Lamun teu nyaho menyabut nyawana di mana maneh nyaho yen bapa maneh anu nyabut nyawana? Cek si Encang meni merekpok nanyana, pok Banara ngajawab. Nya pangna kuring teh nyaho teh kana nyaho kana eta perkara lantaran pun bapa teh teu aya nyawaan alias maot nu matak disebut aya nyebut nyawana. Jawab Banara teu kireum-kireum. Encang rada keheuleun pok nanya deui. Wah, si laing mah tak lieur ngabandungan teh euy. Si laing ngomong derek nu lieur kumaha teh? Maksud kuring mah kieu geura yeuh. Ari nu maot teh memang teu aya nyawaan jeung na deui tangtu naon teh nyawana teh anu nyabut. Tapi nu ditanyakeun ku kuring lain kitu lain. Tapi naon sababna bapa maneh bisa maot? Nah gering atawa kecelakaan atawa anu maehan atawa dipacok oray atawa naon lah pokona mah loba jalanna keur maot teh. Cek si Encang bari ngagaroan sira. Sok sanajan teu karasa ati loge sigana mah rada jengkel. Oh gitu. Gila tuh Kang Encang. Bapak kuring teh maotna ku bedog. Ngan sakitu sababna mah. Coba Banara bari ngareret ka si Encang tuleng si Encang ngahuleng. Nu sejen colohok sanggeus rada lilapok si Encang ngomong deui. Maksud maneh teh aya nu ngadek meureun nya? Sumuhun kitu. Jawab Banara ponok. Ari ngadekna saha? Buka teuing atuh da nyaho-nyaho geus maot we. Cek Banara koream ka papanjangan nyarita sedengkeun si Encang jeung baturna kalah kabeuki panasaran. Pok si Encang nanya deui. Lamun teu nyaho nu ngadekna, ari sababna mah nyaho meureun sugan. Bapa maneh teh dikadek alatan tarung atawa digarong? Ditipu terus dibongohan, maot we terus nama. Jawab Banara bari ngucap beungeut. Panon katara beureum unggal ngajawab sok ponok sabab nu nyarita ka papanjangan. Wah, ada penasaran kuring lamun kitu mah. Tapi katempo kumaneh teh waktu harita teh batak gitu kayanana. Euy. Lain maneh teh nyarita katempona mung nyarita. Yang geus atuh di mantak ngahudangkeun katunggaran anu geus kaliwat. Ayeuna kuring rek nanyakeun anu sabenerna ye. Nu sejen haripangna bisa datang ka dieu nyaho ti mana maneh Banara? Cek si Encang bari ngagilirkeun yukna. Ari nyaona mah ti nyirat mana? Malah dibawa ka dieu ge ku anjeunna. Jawab Banara bari ngisap deui beungeut.
Sincang jeung baturna menipati gurubug bakat kuruwas malah sincang meni molotot. Pok nyari tara dan nyurang ka Banara. Naon ha? Wawannya nyebut pirat mana? Ulah kitu naon kitu. Jadi mah bukan nyebut kitu cia. Kumaha mari Kang? Sareng apa tadi nanya ka abdi? Ari dijawab kalau ka molotot. Nah, naon dot abdi nyebut pirat mana? Ceuk Banara kalah ka Pok deui. Napa? Bari narik Pok deui nyebut ngaran Ratmana. Yang mending ngarahuh narik napas panjang Pok nyari tarada tenang. No, kieu geura Banara. Kahiji maneh murid anyar, maneh kudu sopan jeung kudu nyaho kana adat istiadat di dieu. Kaneng Malati ulah wani cucunga. Eta teh pamimpin urang sararea wawakil mama guru. Ari kaduana maneh teh kudu ngalipak maneh, sabab ditalipak ku batur teh moal daek. Ayeuna kuring rek nanya deui, ari umur maneh sabaraha taun ayeuna? Oh, nya umur kuring mah. Oh, abdi mah lamun salah 16 tahun. Leuwih umur saeutik, tapi lamun 17 tahun mah kurang lah. Cek Banara siga nu ngahaja hayang ngalilieur ka baturna. Ih, maneh mah teu puguh. Jadi mun kurang kitu mah kurang leuwih atuh 17 tahun merenya. Kitu meureun cek sincang bari teu. Nya kitu meureun. Jawab Banara jigan Korea ngajawab. Tah, komo ari kitu mah. Maneh teh teu pantes nyebut nyirat mana. Sabab umur maneh sahandapeun anjeunna sakuduna maneh teh nyebut teteh atawa cicu. Ngan kulantaran Neng Malati kaasup kana pamimpin urang kapaksa basa teh kudu sakira pantes. Nya pupuring jeung sapara kanca di dieu sok disebut Neng Malati. Maneh ya kitu lamun teu sarua jeung sarua jeung ngahina. Cek sincang bangun galak Pok Banara ngajawab. Dan sakit babna teh merenya. Tapi dah sama matakna naon lamun abdi Ratmana ge. Ka istri keneh deui nya parek nyebutnya oge. Ceuk Banara kalah ngahajakeun. Da ceuk sirna pila kadar nyebut ngumpul. Naon salahna? Tapi da teu kitu ari ceuk sincang jeung baturna. Calutak ya. Sakali dia nyebut mana? Diwaras ya ku aing deureuh. Ayo jawab. Rek nurut atau moal? Dan nafsu Banara reuwasin Pok ngajawab. Kudu galak akang mangalah bade nurut. Rek nyebut naon ha? Ceuk sincang ngejenjen. Buat nyirit Banara gugup. Salah atuh, balikan deui. Cek nyebut naon ha? Salah. Nyirat mana? Malati. Jawab Banara beuki gugup. Sincang kalah ka beuki ambok lantaran disangka nama Banara ngaheureuikeun. Pok nanya deui beuki galak. Salah keneh sia, salah. Salah sia. Sok nyebut. Nyebut bener. Nyebut Malati wungkul ngaco. Saruakeun jeung ngaran kembang. Ieu mah ngaran pamimpin deuleu ye. Mata kudu sopan, sok balikan deui bener. Nyebat ngaran. Sababna tuh teu nyebat ngaran. Ih, tah kang ngadopat ya. Rek nurut atau moal sebenarnya? Dasar si putih selong sia mah. Ayo jawab bener. Cek sincang bari ngeupeukeun peureupna. Nang Pok itu Banara kalah ka malik nafsu komo ari ngadenge ngaran disebut putih selong. Banara tusulin. Ngajawab sangeunana. Kuring mah rek nyebut rek mana we, naon salahna? Sabab sarua wae da ngaran mah. Kuring disebut putih selong. Teu ambak geuning rek ngomong naon deui. Ceuk Banara bari molotot ka sincang. Puguh para mitra sadaya tumrapna. Pikeun sincang mah harita teh lain bae matak ambek malah harita keneh sincang nangtung kuntu kakerot nahan amarah beungeut katara geuleuh Pok nanya ka baturna. Raya? Tidak. Panon, Padri, Imron, lamun manusia jiga si Banara mantangul kawas putih selong, kudu dikumahakeun pantosna. Nah dibobok atau dipake coe sambal. Sincang bari murelang ka Banara, cakakak babaturanana seuri Pok siradia ngajawab. Selong mah na dipake coe sambal. Cejona nu bear teh atawa kejo poe nu geus rada garing. Sok lah akan ngerinya. Cek siradia bari ngareret ka Banara. Ger baturna yang pirikeun Pok ditamung ku si pendul. Banara mah ngeuna dirujak jeung sampo, sing loba cengekna. Terempe sia kurang ajar. Cek Banara bari molotot panon katara burahay beureum. Nafsu geus naek kana sirah. Kakak sincang seri menilelengakan bangun nikmat. Geus kitu mah manehna Pok nyarita.
Nemongkeun huntu euy. Alah. Berit nemongkeun si hun ka ucing, sekali ngerekam ge modar sia Banara. Buka pangabisa naon sia teh jumago di dieu. Sok ya jawab Banara. Cek Ci Encang bari nulak cangkeng, matana mureleng ka Banara. So, lah barawi. Teulang sebelah. Yang parawargi bari ngareret ka Banara nyarita tadi teh. Sumerap nampikeun Banara. Puguh we Banara ge keheuleun ceuk paribasana sireum jar ditincak-tincak teuing mangegel. Komo deui jelema, kitu deui Banara sok sanajan manehna sadar. Yen can boga pangabisa nu geunang diandalkeun, tapi demi ngabela harga diri, Banara timbul wawanen pok ngajawab. Jang, sok sanajan si Banara teu boga pangabisa, tapi ari sia nangkang mah sok urang diadu jeung aing, sagagah-gagah ge manusia sia. Cek Banara bari jung nangtung pedeng-feng ulak cangkeng puguh we gagah. Dari pengawakan mah memang jangkung badag Banara teh komo lamun dibandingkeun jeung si Encang nu jiga peucang mah. Jauh tanah kalang. Ngan Banara atah keneh dina ulin silat. Barang Banara nulak cangkeng teh sakurna aya di dinya nyengkeurikeun malah anu ngabarakatak sagala rupa. Jigen ngarasa lucu nempo Banara tanang. Abah ge ceuringoa ngangapsina ka Banara pedah ka murid anyar anu kakara 2 bulan lilana aya di dinya. Teu dila pok si Encang nyarita. Alus euy Banara. Sok geura milih pilawaneun hayang jeung saha tarung teh euy. Bebas lah, tinggal milih. Batur, ngarangtung euy pada ngajajar euy. Cek dipilih ku si Selong. Sok lah ngarangtung. Hayang mana pokona malah tinggal milih we tah mah. Cek si Encang bari tutunjuk. Baturna meni rame sadeuri terus narangtung bari ngajajar malah aya nu ngadangahkeun sirah sagala. Sawareh deui ngamungkeun dada tingkah paripolahna rupa-rupa. Kabeh ge semua ngahina ka Banara pok si Encang nyarita deui. Oh peket pilih Banara, rek milih mana lah. Beres di dia mah, tinggal nyokot teh. Kuring mah tarima pangajaran ti maneh we Encang. Lamun bisa mah hayu urang tarung jeung kuring. Si Banara moal mundur. Coba Banara bari ngacungkeun peureut tagogna gagah paroman siga nu wani pisan. Kebeg sarerea ngarenjang. Sabab ketela Banara teh jiga nu nekat geus wani nantang si Encang. Padahal si Encang teh geus bisa disebutkeun pang unggul-unggul na di dinya, tapi si Encang teu loba pikir cakatak deuri pok ngajawab. Ayo lah. Aku kami urang ladengan. Bisa naon maneh teh Banara make jeung wani ngalawan kami segala. Batur-batur. Satuju lamun kuring ngawalah si Banara teu? Ceuk si Encang bari molotot ka Banara. Terus ngareret ka baturna bari nyereng keur babaturanna ngajawab ku siri jeung surat. Terus disusul ku nu pating gorobok sarerea nyebut satuju. Beres lah. Sok Banara ulang tahun. Hayangnya hoyong di mana tarungna heula. Sok maneh milih tempat rek di mana terserah kuring. Pokona mah nyaho beres we. Cek si Encang bari melong ka Banara. Pok Banara ngajawab kalayan tenah nya urang di pakarangan hareup ngarah lega. Geus gede kahayangna we. Aduh indah mah atuh Banara. Tenang. Cukup ke bawa-duaan emang minum-minum tuh yang dinu lega si ngadu banteng weh. Jawab si Encang bari nunjuk ka handap. Banara keheuleun lantaran kahayangna teu digugu haof Banara nyentak. Kunaon ari maneh Encang? Ari kita tadi milih ka dewek. Ari geus milih teu digugu. Nah naon manusia kitu patut. Weh. Galak, saya galak nama. Ulah kata kabur heuy Banara, sok di dieu heula. Lamun di dia geus teu mahir kakara urang pindah pakalangan hareup. Sok geura pasang kuda-kudana. Batur-batur, ngariung we sing reket dia urang ngawarah si Selong ya. Cek si Encang bari nunjuk ka Banara. Babaturanna surak Banara menikah kerot kalayan teu cacaritak. Beuneup ditonyokeun kana dada si Encang. Tapi si Encang getit manenangan sakilat ngacilakeun awak kagigir. Lonton awak Banara nyolonton. Lantaran kabawa ku tanagana sorangan teu make aturan jeung ijiran. Royong, Banara namrung dikireun si Encang. Ngariung surak, ngariung teh rai teli Banara. Meni euceuy karasana para mitra sadaya, tuhingka nafsuna bijil. Korejat kudan rengkenek masang kuda-kuda. Tur nu peureuh urut ti susun teh teu dirasa. Nempok itu cakakak Encang seuri pok nyarita semungoa. Hehehe.
Hari si balagung na naon atuh Banara sia teh kalah kusak-kusak dirinya. Hari geus namru masang kuda-kuda. Hari tadi sakarep ingsun salah atuh kitu mah. Sok geura mah tadi Banara cek Sincang bari nangtung kalayan tenang. Panik nama teu masang kuda-kuda malah dua leungeun ge biasa bae. Teu jarek tarung ngadenge caritaan Sincang kitu. Teu Banara meuni asa disebit srog maju salengkah. Balatur peureup rek nonyok gado Sincang. Tapi ngan sakilat ku Sincang ditepah. Kaleong awak Banara rada buter, tapi kat cangkeng na murilit. Dina kaayaan kitu suku Sincang ngocet kuda-kuda Banara. Ya, soang. Bujur Banara ti teuneut kana tanu. Atuh meuni nyengir-nyengir Banara teh. Eta mah para mitra. Bujur rempodan bakat ku nyeri keur baturna saruri meuni rame, malah ayeuna keprok sagala rupa. Keur kitu rampayak. Si Radian ujel lila-lila ngadekritan ka Banara sanggeus tepi. Sirah Banara diceka terus didengdekeun. Jadi Banara ditiup, terus wakirna sariri deui. Banara meunit manat hatena koreyat hudang, terus masang kuda-kuda, cakakak si Radia seri beripok nyerita. Sia, jempe yeuh, dewek mati, sakali nyup ge lah. Hager, sok maju deui jalu. Bagus kudu kitu, jadi jelema, kudu gede kawani jalu, sok maju deui. Geus ditiup ku mama yeuh. Cek si Radia bari keprok ngomongna para mitra. Hijieun-hijieun. Sedangkan Sincang nangtung bari nyerenge. Nempo kaayaan kitu Banara beuki nafsu napas reng hapranya. Panon turahay beureun molotot ka Sincang. Kalayan teu loba carita gadung Sincang dirontok maksudna rek ditewak terus dibebeutkeun. Ngurutkeun barudak lamun garlut tapi Sincang kalah cakakak siri bari nyingcep ka gigir saeutik. Banara ngarontok angin. Nanaonan sia Banara? Monya tarung jawara jiga kitu era atuh ku batur hudang atuh ngatangkel gogolaran diri nyari maneh kelakuan teh pinting Sincang bari ngagebeli gantan dengkeun Banara harita ngadapang bari baeud ladran geus 3 kali nyerang gagal bae korejat Banara hudang saok nyarekan ka Sincang. Jang montong leutik sia lamun nya maneh gagah maneh hayang tarung ulah nyingces sia sok urang bieu ting dewek Banara, aduh, iya mah iya Bapak Banara. Dari mana kunaon atuh? Bilang aku, tarung utang budak angon. Di dia mah dasar maneh mah aduh. Kabicangan ngangon muning. Kelakuan tarung papuket siga puyuh rek nana. Aduh kitu mah. Nanai tarung kitu mah. Oh, ayakeun. Dina waktuna diayakeun sia. Ayo, maju sia Cang. Cek Banara bari ngacungkeun deui peureup cakakak Sincang seuri lelengakan bangun nikmat pok ngajawab. Ayolah. Ye tarima heula ji ye. Cek Sincang. Belatur peureup nyewuk kana dada Banara. Banara rikat ngagilakeun awak. Banara jaan Sincang ngeplos. Bareng jeung kitu Banara malik narajang ka Sincang ku peureup katuhu. Tapi kakarage peureup noloh geus diramping manten ku Sincang. Terus dibantukeun ka gigir. Banara ragrag. Bujur titeunut tatarikna tungcurungan meniasa teumeuneur atuh meuni muringis malah harita mah para mitra bisa deui nangtung baturna sareurik Banara beungeutna beureum sakitu geus ripuh masih keneh ambak ka Sincang bari nahan ka nyeri gap kana batu dibaledongkeun ka Sincang untung Sincang waspada batu teu keuna bari Banara nafsu seret nyabut bedong sarta meningan sakilat dibaledongkeun ka Sincang tindak Sincang luncat belatur dong ngancam dina tanu nampo kajadian Sincang nafsu lajeng luncat ka hareupeun Banara ceuli Banara ditampilingan cek Banara bari nyekelan sirah anak karasana nileng-lengan barang rek ditimpah deui ku Sincang jero hiji istri ngagorowok koreng teh nyirat mana teureun nanaonan Cang cek nyirat mana bari melong ka Sincang sebab Sincang ngarenyag ngaret kanyirat mana rei ceulina euceuy era pacampur jeung sieun malah sakur nu aya di dinya ngareret kanyirat mana terus pating koloyong ngajauhan Banara keur ngagugulung sirahna anu karasana lieur urut ditampilin ku Sincang samemeh Sincang ngajawab nyirat mana geus manten aya di dinya pok tasauran deui mun hanya ka waktosna ka wujeng seher. Pamiarsa sadayana carag heula urang sakitu heula urang kantunkeun dongeng anu nembe di pedar urang cekapkeun nu geus sakieu heula insyaallah urang pajang deui enjing gitu pamiarsa sadayana nya urang teu
Panden ieu dongeng dihandelem hieung ulang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ninggalkeun. Pamirsa sadayana di mana we ayana di mana we dingina. Hatur nuhun kanggo pamirsa sadayana kanggo atensina kanggo kasatiaanana anu satuhu satia satuhu manco di ieu galura di ieu channel. Hapunten sagala kakirangan timang dina ieu ngupload dongeng. Hapunten pamirsa sadayana. Mudah-mudahan ieu dongeng sing tiasa katampi ku pamirsa sadayana, sing tiasa janten bahan kahiburan kanggo pamirsa sadayana, tiasa jadi karencang gitu kanggo pamirsa sadayana. Sakitu heula nu kapiatur timang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak